kadugung orangnya nyokot banknya. Oh, aing kadugung pugu mah nyokot loba-loba. Weh, ayo bang. Ayo bang, yuk. Nama gue Reza, bocah kampung saja. Iyalah para rusing ya. Mana duit teu boga ya. Bias dia eueuh ya mangan ya aing mek nyangu ge can boga beas ya. Kemana ya injemen duitnya? Biasana tukang bank kana si encuy tah sok minjeman bae duit. Aing nek minjem ya kana tukang bank keliling. Aing si encuy tanya di mananya? Aing nek ka imahna lah. Ka imah si encuy lah aing nek minjem duit kana bank keliling. Si encuy-nya aing hayang iya lah jeung si encuy. Ieu mah nu gede amat yeuh, sarua jeung nu bogan si Black ieu mah ro. Gede deui. Beuh aingnya. Aing yo loba hutangna yo. Mau mana bae. Ke bank syariah segala. Beuh. Lieur aing yo skieu. Mana teu boga beas, aing teu boga lauk jeung dahar. Kumaha aing sieunya? Beuh. Lieur aing ro. Moal kebal ge ka dieu deui tah bang. Moal kebal ge. Beuh. Geus lanjung aing yo. Aing lang sieu kumaha nya aing udag-udag di kubang yo beuh. Di Uber aing kubang aing geus teu barai bara minggu da aing mun 2 minggu mah teu barai aing. Ja aing ro duit teu gablag aing. Cuy. Woi. Minjem. Anu? Aing nek minjem duit kan saya lah nya. Kana saha dia? Teu nya aing parusing ieu teu boga duit aing. Ih dia mah aing bae ge yo dia aing teu barai-barai bara minggu 2 minggu mah aing teu barai. Hutang ka saha? Ka bank keliling aing. Heuteun aing nek minjem. Ih dia mah ngabejaan aing ulah dia. Aing mah teuin aing mah nek kayak koin bayaran ieu. Beuh aing bae ge dia yo keblek-blek da kumaha yo aing yo. Ancan barai-barai yo. Aing nek minjem bae 5 juta bae aing nek sanyetok beas doang aing mah. Ih. Oh gerah. Aing beuh moal aing yo. Moal minjem di aing yo beuh. Ancan barai nu keur itu Kalamun aing. lain kalamun aya kayak aing bejaan aing nek minjem. Oh oke, koin Minjem bejaan. bae aing mah 5 juta bae. Oh. Soalna aing ieu teu boga beas aing ieu. Aing aya mah Kira ira eta bang ieu ka dieuna. kayak burang enggak aya. Oh lamun ieu aing nek minjem duit ieu aing soalna butuh ieu. Oh. Butuh san burit aing ieu beuh san dahar aing teu boga duit aing ieu. Orang saing mah eta bang naarna bang teu eling. Hooh. Bang teu eling Lain ka aing nek minjem bae aing mah. Moal kebal ka dieu. Heeh. Kalamun aya orang aing bejaan ya. Oh. Aing nek minjem aing 5 juta bae aing nek pake meuli beas bae aing mah lain sanana san dahar doang aing mah. Aing dieu nek meuli jagung aing yo, jeung manuk aing yo beuh. Kalamun ieu ke bejaan aing mun aya nya. Oh, si kumaha yo aing. Ke si bang ieu ka dieu mall tah. Dek. Oh, kayak orang bejakeun. Woi. Kumaha ya orang butuh duit ya? Ayo dalam duit mah ya. Ayo orang di bae ngobrol na ya, yuk. Ayo. Pinjem berapa, Black? Aing butuh nama ya 5 juta ya, Bos. 1 juta. Heeh. Aya teu. Nah, setik amat pinjem na nu loba, pinjem mah. Aing san meuli beas doang, aing mah san bekal. San bekal dahar doang aing mah. Nu aya na aing loba ya. Lu kita doang di situ ke mana tah lah? Si Ucuy tadi ngomong nama ka ieu tah ka kebon nengok pelak ieu cenah. Pelak cauna beak ku hileud dina ge tah. Lain urang bola ka dieu saya teh ubah eta lah, yang digusur kitu ka imahna saya teh.
atuh teangkeun bae Nah, iya nya. Beuh. Kieu bang keliling beraing bae. kemana tanya sincuinya Saya teh kamana bae eta anu buat kadieu saya teh bae eta lah. tadi nama eta ngomong iya ngaya cau na teh nabi aku hileud Yang sibarekeun tinggal 5 juta cinta teh. eta sapoena sabaraha eta Eta sapoana 60.000. oh geus jadi yang siap digisuk mah Oh, kayak jagi suk aing ka dieu deui bejakeun kana si Ucuy. heeh Bayar kitu saya eta ulah nunggak bae. heeh Bangsa aing ulah ka dieu lewat deui teh saya. berarti eta 05 juta totalna jadi genep juta Oh, tahun eta kabehna. siap-siap Ya, jakeun saya eta. heeh Aing balik heula nya. ayo hade bae nya Oh, semoga lancar bae nya oh, doakeun bae. cuy Woi, woi geus lewat situ. geus Beuh. aing geus meunang aing duitna geus beak wae Iya, yo aing oh. tinggal mayaran doang ge pusing yo kumaha ye nya Geus urang lamun aya yang muni bae. oh hadenya urang Heeh. teu urangnya lamun aya urang nyamuni deui nya Heeh. oh aing paning ye aing usaha teu yo hutang gede aing yo Oh, aing geus sarua, aing teu kabayaran beuh. kumaha ye urangnya pagawean hari kitu yo hutang gede yo ka si bang eling teh nya Heeh. kumaha urang mun aya kenya Yang muni. Yang muni bae nya. Oh, yang Nya. muni. Heeh. Jauh teh urang, Aing- ulah aya di kampung. aing sebenarnya mah kaduhung kamari ge nyokot mun teu aing hayang sandahar mah Ih, dia mah iya cek aing teh ulah tadi teh ya. aing kaduhung aing ge beuh Ih, kaduhung aing nyokot akhirna kieu lah ari geus nyokot mah barekeun deui. atuh berekeun ku aing tahi bae ku aing nebikeun kitu jeung geus beak duitna ge pake meuli beas Oh nya, heeh si kumaha yo. mun geus teu kalau mun aya mah urang nyamuni bae nya Oh, yang aya nek yo, yang Oh. muni deui. Wah, iya si Ucuy mun tauh mah koin gusur koin imahna dulu ke seta. Malah nu minjem kana Bang Aing, duaan jeung si Black. Mana aing di kantor cekanan bae bangsat doang teh orok jeung kawarah. Geura koin mun eueuh, wah iya detik iya koin geura ieu koin gusur. Ih, boro-boro bayar Bang dia mah. Aing jajan ge eueuh teu gablek yo. oh aing ge mana beuh aing tadi ge aing dahar jeung daun polos deui jeung daun polos deui aing dahar Oh, aing ge. Jeung daun dang deuri iraha, daun kokosana rok gitu. kaduhung urangnya nyokot banknya Oh, aing kaduhung puguh mah, makanya. nyokot loba-loba. Assalamualaikum. Halo. Kemana ya oroknya? Kalau si Black eta pertama atas eta bayar kuari. Halo. Oke, lamun aya tukang bang, Bejakeun bejakeun ka sawah kitunya, kamina ndek nyararamuninya. Nya. Nya, oke lamun aya nya, ke bejakeun teh aya ka sawah Oh, di begitunya. kampung gitu. Oh, Si nya. Black jeung si Encuy mau di kampung gitu. Kamarana ya orok gila. Aing jam sakieu aruh kamarana toro. Bangsat doang. Halo. Aya si Black na. Teu aya ka sawah cenah ge nya. Ulah dibejakeun nyararamuni. Wah, brengsek orok nipu aing berarti. Apa koin sita baik itu barang separuh yeuh ieu imahna yeuh. Kemana kau orok? Ka sawah cenah ge ulah dibejakeun keur nyaramuni. Beuh, parah orok. Barang si Black kekarak eta si eta can bayar sapoe-poe acan kana aing. Haram tenda. Terus kemana deui eta na? Si Encoy, Heeh. sawah eta duaan. Beuh, tas eta ampun. Wah, ianya. Kayak ih sangat deui yuk. Halo bos. Agar di imah si Black ya. Miso coy. Ah. Oh, wow, tadi bayar seta.
Kumaha? Sita bae nu aya na orok aruh bae lah aing. Mah di kantor ku si bos aing kanan bae aing lieur aing. Tapi aing tadi ngomong bos tah nyita. Kun sita nu aya bae. Meong tah. Ceng cokotin meong tuh. Naon? Kita beka dia bae. Saya bahan itu si bos yang ulin-ulinan ya. Mayan kan urusan ya. Pada aing balik lengong aing. Balik aing lah. Pusing aing dia. Kumaha tukang bang ieu Terus euy, tos eueuh. Kumaha cenah ta? cenah kayaknya neangan sitaan cek bosna. Terus Meong bae disita. oh Pusing, hade Manju. teuing meong mah. Ya jelobakan lah. Nama gue Reza, bocah kampung saja. Gagah keren jujur juga apa adanya. Gue bocah kampung, jangan pandang sebelah mata. Bakat gue tidak kalah sama anak kota. Nge-rap dikit-dikit asal berisi. Gak usah masuk hati, jadikan motivasi. Unjuk karya dengan berbagai kreasi. Itu langkah gue untuk mencapai prestasi.